Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil badir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibish syafa'atil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil dawlatil fakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa fillatil abyad wa minta imabil yasar sayyidina Muhammadin wa alil adhar wa ashabil ahyad adadani amillah wa ibdali amma ba'da salam. Alhamdulillah di lawang iya ulang sadayana biasa coba ngaliung dengan acara syukuran dengan acara tolak ilmu dengan acara ngirup-hirup sunnah Rasulullah dengan acara micin kabodohan diri. Alhamdulillah pamasihan Allah subhanahu wa ta'ala kakuran dina waktu ieu di tempat ieu lebih berharga daripada hal benda, lebih berharga daripada angkos miliaran rupiah. Bikin jalan mana iman ke Allah hingga akhir. Jalan iman ke Allah sampai akhir, pasti akhirat lebih berharga daripada dunia. Tapi kalau menjelma ke iman ke Allah, ke iman sampai akhir, dunia lebih berharga daripada akhirat. Jadi penglihatan anak benten, penglihatan akhirat dengan penglihatan dunia benten. Sana ulang teh jelma teu bener, sanajan ulang jelma teu dosa, tetap penglihatan mah kudu condong bahwa akhirat lebih utama, akhirat lebih mulia, akhirat lebih baik. Cek saha, cek nunyeuna. Apa cek Allah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat teh lebih halus, wa abqa jeung lebih kekal. Dan nunyeuna Allah menyebut halusna Allah moal bisa dibohongan. Lamun menyebut alusna jelema bisa ngawong, jeung bisa dibuka peto. Ari ceuk Allah mah kan nunyeuna Allah, anu ngersakna Allah, anu ngagerakeun Allah, nu nyebut alus Allah nunyeun alus Allah, nya kumaha ceuk Allah? Ceuk Allah wal akhiratu khairu wa abqa. Ari akhirat leuwih alus wa abqa jeung leuwih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ari akhirat pasti ari akhirat lebih halus bikin anjeun Muhammad minal ula tibatan dunya. Cek Allah jang anjeun Muhammad akhirat lebih utama, lebih mulia, lebih agung. Komo jamuran. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi jelas ayeuna mah ulang ke cincin di tempat ilmu, ke ngobrolkeun ilmu, ke ngabahas ilmu. Ieu waktu anu saking berhargana pamasihan Allah lebih agung daripada pemberian Allah kepada orang-orang yang kaya tapi alimnya mau. Ayeuna teh hargana teh. Ulang rumah ngarasa bunga, ngarasa dihormati Allah, ngarasa diagungkan Allah, bisa ngalihkan subuh ke tempat orang ilmu, pamasihan Allah nusuk diagungkan wajib disyukuri. Ulang nyarioskeun masalah pola hidup Jumat. Hanca setelah sanu kamari satu acan bab najis, ulang nyarios bunga akidah. Pola hidup Jumat kitab tauhid halaman sabaraha? Halaman 8. Jeung wajib ka sakabeh jalma mukallaf eta sanes. Ieu tauhid amali tos nyarioskeun masalah sifat wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20,
nawenang kitu. Ahli PT pohon deui, ahli PT teu inget, ahli PT teu nyaho, buru-buru balik lagi supaya ingat, supaya nyaho, supaya paham, supaya ngerti. Namun sebabnya sabar penjelasan di ulama itu bisa ditawar. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud. Teu sah ibadah min wudu'in wa sholatin wa shaumin wa hajjin. Teu sah ibadah wudu, sholat, puasa, haji teu sah. Zakat besar illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud. Angin sageus nyaho geus wau sifat-sifat Allah disembah. Mun wau jeung sifat Allah nu disembah, lamun geus nyaho geus hafal kana sifat-sifat Allah nu wajib disembah, maka ibadah sah. Mun can wau can sah ibadahna. Urang teh kumaha aya kan nyembah kadat anu teu nyaho urang. Disebut bohong, wow. Ada orang Indonesia datang ke Amerika. Di Amerika ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Indonesia. Asli? Iya, saya asli Indonesia. Presidennya Indonesia salah. Tidak Indonesia, Presiden Indonesia. Bohong siapa? Dari orang Indonesia. Makanya tuh mau ke presiden siapa? Pasti dibohong. Jadi waktu dia ngaku orang Indonesia, ditanya presiden Indonesia, tanya kok. Jadi lamun ngaku orang Indonesia, heng maka ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang, ke Inggris, ke Jerman, ke Prancis. Di daerah luar negeri tanya, makanya orang mana? Orang Indonesia, sama presidennya. Bohong, bohong siapa lain orang Indonesia? Pasti dibohong kan. Udah nyebutkan mana hamba Allah. Mana hamba Allah benar. Jika dia harus sifatnya seperti itu. Bohong. Hamba setan siapa? Ayah hamba Allah itu yang mau disembah. Mendengar si hamba Allah berbau dia disembah. Berarti siapa tuh yang disembah? Berarti lain hamba disembah. Ayo disembahnya mana Allah? Mana hambanya? Mana nyembah Allah? Kali nyalahan orang nyembah Allah telah nyembahan makhluk. Pan sifat wajib di Allah telah iki wujud. Kedua kidam. Ayeuna lamun aya makhluk, eta makhluk lain kidam. Makhluk mah hadis anyar. Allah mah kidam diheula. Anu awal mah kidam. Ari makhluk mah hadis urus anyar. Ayeuna nyembah anu anyar nyalahan mah. Kok mau nyembah nutan mah? Ya, ada saya jalan kan, banyak kepangilan. Pan mau patulil hadis ya Allah teh. Contoh ditanya mana bulan mana? Bulan Indonesia. Sana presiden Indonesia juga keterangan. Pasti dibohong. Misal dua kalau oke. Mana yang bahasa hamba Allah? Mana yang bahasa nyembah Allah? Coba sifat dari Allah sampai hiji. Duka. Terus ibadahnya nyebut dosa ulama cesah cegah Nabi cek Jibril cek Allah yang enggak selalu cek Allah mah bisa dipungkiri bisa dilawan bisa dibuka bengkol muncul Allah desa nunggus kaliwat man ulang wau di Allah ayo mah kedah wau ulang wau gede ke Allah. Kedua, wajib di Rasul, tos, opat sifat wajib di Rasul, opat nu mustahil di Rasul, hiji nunang di Rasul. Kedua, ada yang ulang ngaku-ngaku umat Islam, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi itu wau di Nabi Muhammad. Ali Nabi Muhammad SAW jadi sifat sendiri opat hiji, sidik dua, tablet tilu, patona opat, amanah. Bermuna bohong, maku Nabi kunawan percaya. Jadi lu percaya nanti pangkat nanti doktoran dos SH sarjana hukum yang percaya nanti sahaja Nabi teh saya tujuan mulaku Nabi ayo pengikut nanti bangsa doktoran bangsa insinyur jadi dia mah paling anu katipu lagi tadi dibacaan Nabi ya Pak di Nabi sampai slogan ayo ngaku Nabi, ayo kan kurang percaya
tah anu aneh mah lain kana ngaku nabi, nu aneh mah ka pengikut nu ngaku nabi. Anu aneh aya ngaku nabi mah yakin eta mah. Yakin eta mah geus kai ka hulu-hulu eta mah. Ieu pengikutna makanya pengikutna teh keluaran sakola tinggi hukum. Contohna anu ngaku nabi di Bogor, anu ngaku nabi di Bandung, nah itu pengikutna teh jalmi anu terpelajar hukum. Terus anu katipu masalah uang ganda dan mun hanya duit 1 miliar, kudu aya 10 juta bakal jadi 1 miliar. Anu di Jawa Timurnya, eta pengikutna pan pejabat gede unggul, nu katipuna teh. Nya nu katipuna teh pejabat gede unggul teh nu di bawah dobu itu semua ajaran nu nyamper nilainya nu duit ya. Jangan mulai yang duit loba kalieukeun syaratna duit sakieu bakal jadi sakieu. Nah, kan katipuna teh pejabat gede unggul berarti jelema paling terus tapi katipuna kunaon sababna sabab ditipuna itu jelema wisata di haleusna hatena anu ngaku nabi kunaon percaya panceup Nabi Muhammad SAW dina kitab Jawahirul Muqanna ilmu Arab biman tawo wa tajabar eta kalangan Syekh Habibillah Siddiqi guruna Muhammad sempurna nyarios dieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan taqumas hatta jabat sawabu hadabin dajjalin qariban min salasina kulluhum yad'amu annahu nabiyyun la nabiyya ba'di. Jeung Nabi Muhammad SAW lan taqumas sa'ah moal ngadeg kiamat, moal berdiri tegak kiamat, moal hancur, moal ngadeg ieu kiamat, moal hancur ieu dunia hatta jabat sawabu sehingga Allah menembus belah kadabin tukang bohong, dajjalin anak buah dajjal, qariban min salasina hampir 30 orang, qariban deket min salasina 30 orang. Kalau ya jamu anyar nabiun kabeh nyangka kabeh ngaku aing nabi, kabeh ngaku sahnya namanya nabi. Nanti berbuat teh. Cek nabi lah nabi ya balik, oh nabi sakit kaulah. Tah ngaku nabi geus aya salapan. Berarti 20 deui. Pan 30. Jadi geus teu bakal aya 30. Ayeuna datang salapan, berarti 20 deui. Mun aya nu ngaku nabi, tong ane enggak bisa bedaan nabi bakal aya nu ngaku nabi 30. Sok bisa anu kan daftar mana saha. Yang video anu niat kurang rata ke irungna kemudian jaga polisi kurang rata ke irungna di heula hingga sata ulang sum-sum deui aya nu ngaku nabi eta ulah teh kesibedaan sanes Nabi Muhammad nabi teh pan disebut timun nabinya timun nabi teh panungtuna nabi jadi kesuruh nabi kan nabi teu percaya kene padahal itu katipu teh tukang tipu astagfirullahaladzim aya dalil kieu teh kudu nuntung sabab jadinya no bakal itu kurang mengaku nabi kabeh ini ku nabi sedangkan kata salapan tuduh begitu jimun anu nabi itu kita mana yang harus dibedaan bakal itu cantik 30 mah terus ajik nabi mual nabi sentus taula alhamdulillah aya ngaku nabi kamu percaya da urang nya sifat wajib di rasul teh opat sini bener-bener bohong aja nabi bohong. Sekarang itu ayat nabi itu cuma ayat karena bohong, karena nabi mah bohong. Alhamdulillah. Anu terakhir sifat arod basyariah, teh sifat-sifat manusia. Mati nabi warna. Kalau ayat nabi ke pasar, ayat nabi dagang, bios. Sifat manusia ayat mana nabi berantahar, bios dah, terjemahan. Maksudnya nabi mual dahar mual minum salah. Pan nabi kan sifat manusia. Eta mah uwana beunang tiba di nabi
menang ayat dari Nabi jeung deui wajib da sakabeh jalma mukallaf nganyahokeun saat teman-temanan sakabeh manusia da batang manaon jeung kudu percaya kana siksa kubur ka jalma kafir jeung ka jalma mukmin anu maksiat jeung kudu percaya nikmat kubur ka jalma mukmin anu taat jeung kudu percaya kana soal munkar wa nakir di jero kubur sanggeus balali anu ngalantirkeun anu nyajakeun teh jeung kudu percaya kana ma'ad anu dibandingkeun deui jisim sanggeus diluweuhkeun jeung kana hasyar yakni dihirupkeun deui makhluk sanggeus parae tur we dikumpulkeun kabeh di padang mahsyar. Ulah hiji juga isi aya bapak usaha bapak ajengan pada rotinan di lembur-lembur anu terpencil di kitab mangga abdi geus musyawarah di guru di usina sore usina muktamar tong hayangnya ho di mana nyopot dalilna di mana mangkulanna di mana referensinya di mana rujukannya di mana sumbernya sudahlah dia manusia yakin kita berada sumbernya percaya ke Imam Nawawi murid Mama Sampur tadi itu nyambung dengan Rasulullah SAW guru-gurunya seueur jadi geus namun ngawuru masyarakat awam di lembur terpencil kita dusunah wae tong gengsi disebut bisa artinya ayat 7 kiai ayat 7 ajengan anu pinter nyebutkeun ciani mah teu bisa bahasa Arab teu bisa ngaji bahasa Arab dan ngaji itu kilas hungkul mohon geus teu bohong kajian disebut bola teh disebut pinter naon sababna muji mah kudu Allah lamun muji Allah teh sahih anu muji jelema mah teu sahih teh teu percaya muji akannya pinter, soleh, bagus, dermawan kan harus terkenal di mana kita. Ya lu biasa tu kan? Ujungnya ada naik tinggi. Ayam puji-puji ujungnya tu ada rokok tu. Ya. Terbele dan disebut bagurna, pangkurna, terbele tutup mana? Ujungnya ngalinekan diam ya aneh puji gitu ya malah kan nyontokeun tong kasih mun anu kitu tong kasih bae kan nyontokeun jelema puji ada teu sae siksa umar pujian itu adalah sembelihan pujian itu bukan ciri ulang dipuji atau memuji itu seperti mencet kaulah jelema nyawa ganyaran kata jelema kaulah dosa ulang kamanehna cek ditarna atau tahu nanya cek kitab naon ari bener bisa ngaji mah teanan sorangan lamun teu nyaho teu bisa percaya we ku abdi dibejaan kitabna Faidul Qadir syarah Jam Shogir kaduana Dalil Fahid syarah Jam Shogir katiluna Lawaqihul Anwar Qudsiyah kaupatna ada kitab Bahjatul Nufus wa ada mimma kama yazalifana ada wakrak karangan sebelum syarni Nabi Muhammad SAW akhir subuh ada apa yang madahin aturan awal kan lalu karena semua jelma tukang muji jelma sok muji hareupeun awal lalu sumutna da bakal pasea so pancen nabi aluran ke sumutna kudu naon sababna sabab pujian itu sembelihan urang nabi puji teh si irung teh push up itu anda ini bukan aneh urang nu aneh mau dipuji teh namun ngobrol ulah disemuji langsung tak pemajikan ngomong mana katanya kena kita kue yang saya susu dikit minggir arahnya benar kue susu segala yang muji itu taruh tinggal dikit terus memuji itu disuruhkan terus udah dikepes disentak ya tak salah disentak kurang kalau jadi pasien diantar kalau kamu itu dalilnya soal al-fa'il madari natullah kedua pujian itu adalah sembelihan cek sana cek Nabi Muhammad SAW nah kita syarah hikam syarah hikam teh anu ngaranna Imam Muhammad bin Ubad al-Radhi makamna teh di Maroko abdi jarah ka makam Imam Muhammad bin Ubad al-Radhi di Maroko lamun ka masjid sila dia bernima hibur ke masjid nggak balik di masjid hibur deui nggak di imam ke masjid hibur deui
masih kayak tahu saya hibar ditonton dipamer ke dalam mata muncul bulan tinggal airnya hibar ya mereka masih hibar masih hibar bakat tinggu berkentum alur bakat tinggu gagal bakat tinggu saja berbentuk saja nyata hati dan bersih oleh tanah sebut tapi dengan ijabah Allah yang bisa hibar di masjid di imam-imam masjid hibar mengalang syarah hikam nyata Imam Muhammad bin Wad Ar-Randi karena kamarnya catat mengalang sholawat Dahlia di mana? Di Maroko, di Babul Futuh, di kota Al-Fasi. Jadinya aja Imam Abdul Aziz itu anu ngarang dan alibri Imam Abdul Aziz Adibal itu wali gile ini sami rencana mengalang sholawat Dahlia. Kata Muhammad bin Wad Ar-Randi yang kita bikinnya lios awas pujian bahaya mungkin caci maki jadi jalan ulah contoh iya mah yang lios kan mulai ngawas kita di masyarakat geus bahasa Sunda wae entah bagaimana abdi mah tujuan abdi di Balasaya naik di Balasaya dua mantos di Balasaya menyawat ngaji Sunda waktu hilang wae. Jadi hanya abdi yang hina, anggaran kita, orang. Mama sebut dengan kita bahasa Sunda wae, mama betul dengan kita bahasa Sunda wae. Lamun disebutkan bahasa kita bahasa Sunda, kita bahasa Melayu, kita bahasa beda, berarti hina akan mengarang. Pinter mana mengarang kita mungkin kita bahasa Sunda jenengan pasti pinter jenengan mengarang. Nis Alim, Nis Afi, ada di TV. Orang untuk era disebut tidak bisa, untuk gengsi disebut orang terus kalimat ada orang. Tapi disebut tidak bisa bahasa Arab, terus ngaji dari Sunda wae kita jamaahnya wibuhan, daratan yang ampun ngaji kita sudah ayat ke-10 di Bogor namanya Mama Kusman, pasantren di Bogor di Istanbul ini. Sama ajunan Kusman dari jalan Nahrawi terus sasarannya nama Nahrawi sama ajunan nama Bunda Bapak Madan Mama Kusman itu Mama Sempur beli Mama Picu Mama Gentur apa ini taruh-taruhnya sebenarnya tapi di bulan nyawa dan pasar dengan ini di Bogor soal malam surat dengan ini tersebut di masjid api ilmu leluhur masalahnya harusnya nih kamar lima tertaruh saat itu pak beresnya saya dan dengan ayat harus ini cintai kalau saya sesuai itu senang biasa kalau masalah tadi pada kesebuah lagi waktu diangkat guru abdi ngaji kita sudah nyampurkan di Bogor tadi saya jangan nama dan jangan nama dengan guru itu gengsi ya abdi kasebut muridnya ambil kasebut guru abdi kasebut muridnya abdi ngaran ngawas kitab sunat yang pun dan jauh-jauh di Bogor naraskan masalah kumaha masalahnya lamun ayeuna pandek nikahkeun sok seueur anu teu apal nikah kana wakilkeun ngawakilkeun ka ajengan hayang pangnikahkeun putri abdi maka tah anu ngawakilkeun meunang cicing didinya kumaha cek bilang bilang angkat mun ngawakilkeun eta wali nikah tapi bilang angkat bisa tong-tong cing dia di ngawakilkeun kepada ayat teh dina ibadahnya sami tuh dina buku jadi itu yang itu berangkat dia sininya ke anu ngawakil si bapakna panganten kawin teh ngawakil ka ajengan pangnikah teh jam kumpul heula biasa tah di mana ajengan ngawalian eta panganten kawin nikah dia tah si bapakna si wali teh cicing dia bios teh berangkat atau abdi musyawarah kita 48 kiai lain kasaguran 240 41 usaha harusnya biar sebenarnya betul benar wali nikah ngawakil dan keratur kita jadi tidak ngawalian ada kata wali nikah kalau jadi saksi diwali kata gitu daripada jadi saksi mah mending jadi wali jadi ngajabat dua kemana wali nikah
terus jadi wali nikah kalau ngawakilkeun ka ajengan si ajengan teh nya so nyarios abdi ngawakilkeun ka bapak ajengan pangnikah dan putri abdi Neng Aisyah ka Abdul Rahman kalau masukin sejuta cek ajengan teh abdi kalima jadi wakil bikin nikah dan putri ajen Neng Aisyah ka Abdul Rahman kalau masukin sejuta mohon tan geus terus ijab kabul teh ieu ngawakilkeun ieu narima tak ieu ngawalian ari si bapana teh ngomong saksina saha teu aya saksina geus kurang cek bapana saja tak eta teu temenan mah jadi saksi kuduna jadi wali pakat wali digawakilkeun manehna jadi saksi ari cicing mah nonton anu akad nikah balajo anakna kawin di akadan ku kiai wios jadi saksi. Maksudnya kedua lamun hamil tina zina opak dua saksi tilu saksi yang ketiga kueta lalaki nanti mun orokna diilhakeun ka bapakna nu ayeuna atau anak zina wae ke eta mah dua saksi hamilna dikawinkeun tah coba ebutan masalah hares kan biasa geus anak kina geus hamil 4 bulan kawinkeun lamun zinahna kemun orokan tetep anak zina hamil 5 bulan kawinkeun engke anakna anak zina hamil 10 bulan kawinkeun ka anu zinahna atau ka batur tetep anak zina eta teh da ieu mun terkena 2 bulan artina lain da eta dipermasalahkeun jeung yang terusna jeung aya masalah deui Ate kena hati-hati kena apa bapak-bapak anu ngawas ka dieu alhamdulillah asih berusaha kurbankahna abdi katarosna guru na rumah sakit ilmu ilmu kabeh guru-guru manehna diapra ku abdi mungkin fatwana mungkin penjelasan abdi bodoh abdi teu ilmu hoyong dijelaskeun lainnya kan apa lainnya pamer ilmu abdi hoyong diajar hoyong penjelasan catet lamun aya laki ngomong nyebut tolak istilu kali mah behat tapi atas si tolak istilu berarti kudu kawin heula ka batur geus kawin ka batur geus diserahkeun bubar kita namun biasa kalau kasalakeun tigera kumaha lamun geus lebih ti 3 kali geus tah usapan anjeunna sadar tobat insaf syukur jemaah abdi budatan abdi menaros punten anjeungan abdi 40 tahun rumah tangga 40 tahun ini si abdi nyebut tolak abdi 100 tahun saja kemarin mari bahasa 100 buah terus abdi ayeuna tolak insaf da istri abdi ge sami ente bingungkeun teu kumaha geus leuwih tilu hampir 100 kali mah salina 40 tahun sedeket 3 kali geus saya kudu kumaha tah kudu kitu narimakeun sadar kudu kumaha hukum teu bisa dirobah tetep kudu ditolak heula maneh ditolak ku akal tah lamun serobah teh lamun teu ditolak teh geus ditolak ieu geus atuh akal ayeuna geus pajeuh di maneh sok maneh kawin ka batur nah dinyebutkeun sok maneh kawin ka batur di kudu walidah heula 3 kali sucian. Oh, bantu kami gitu mana bukan kita punggu itu lagi teh bisi jina, lain bisi dan mesti bawa jina kurang teh. Tapi kita anak kita asana anak tiru, tapi anak tiru panjang ngomong tolak, tah di negara kita di rumah, tak ngomong tolak, tapi dia ditiru kagetan dia, dia tolak wah, tapi ganti tiru kagetan terus ngomong serahkan di luar. Tah di bawah itu cenah kumaha cenah wayahna entosan tah geus entosan sudah entosan teh wayahna nya ulang bisa heula damanya geus dicolok geus tiba heula geus coba mencakolak akan ulang bisa heula tah geus bisa heula ubah idah 3 kali sucian kudu rumah idah heula 3 kali sucian geus 3 kali sucian lamun bulan 3 bulan lah 3 kali sucian nikah jeung lagi saja. Terus nikah dengan bisa saja naik sampai 2 poe serahkeun buang itu buang lidah deui nyata tilu sucian geus rubarilah tilu kali sucian tah biasa nikah deui anu asli anu tidulah jadi kudu nyaliwala ieu mah
kudu lain muli kan kudu ngomong apa baturan dan dia ayo saya ngawin pemajikan bulan bulan bisa kudu ngomong gitu saya pesan ilahan siapa wajangan atau milah deh sama apa itu atau nyesap wae kita mau ulah ngomong gitu ulah yang rumah ulah dah ulangnya dah yang main bangun pemajikan dan yang iska salangku tolak sedikit itu kemana ulang itu selain suami istri kalau kita terus pemajikan yang melesan dia yang melesan pemajikan ulang panjang dengan bulian yang dari pemajikan kami bilang yang sini kita nggak heran pengelan kawin sekali tapi buat kita tuh mulai itu tuh bilang tuh kan tuh kaget lah dia mas kawin aja harus saya punya saya kenapa pakai pemajikan tadi jadi balik bukan mas kawinan ya itu saya buat kawin kemana kayak udus kembalilah kawin kemana yang mesti kawin kemana itu sama poin kalau aku ngomong lah kan sini kan baik kamu yang latih mah seragam kemana kayak mesti seragam tuan kembalilah kan dikawin itu kurang kalau kajian jadi lainnya niwala jadi badami kan badar ulang ditampilkan pun sakit lalu ditampilkan sakit atau 2 penting atau kawin mut kita mengarangnya kawin kontrak ya kawin mut ada kawin jadi dibatas 1 poin kawin 2 poin kemana kamu begitu kawin panawin ke poin kurangnya kita sebut berbeda nggak beres kawin harus mana susukaan di mana kurang itu ngomong digedor pemilatnya kayak itu lah jangan naon itu kerjaan itu buat saja ketok nggak usah kira tuh kakak kencos kemudian gitu kan nah ayo ditungguan kita pas sampai di koin kontrak kemana kurus ada yang satu penting 2 penting 3 penting 4 penting 5 penting nggak sebulan pamajikan ngomong kan untuk menjadi sudah kita kurang harusnya kita payah sangat kita modal juga akhirnya mengeluarkan butuh salah itu sendiri kami pulang cewek kamu pelan lawan pulang gitu kan ya begitu mah bisa digugah ada buku jadi pemajikan panteman yang di cuma kia sampainya nggak seperti sebagainya cuma gitu guru kahyana tah sana dia balik ditantu ke mana kawin dengan pemilik sah akan nikahnya sah perlu tolaknya dia sah sana dia diomong aja pemiliknya adalah paling kurang seminggu kawinnya akan 2 poin dengan nama tadi menyerah dengan sah dari paksa yang pedah pulang harus yes ngajar tolak apa tadi paksa untuk dia burusan kan panggil lain itu biasa kahayaan angawina sana lah sampai ngakilan saya sabab ditantukan sakit padahal kawinnya sah tolaknya sah nah ditantukan itu nyebut tolak itu berarti untuk sakahayaan kawin tak harus ditolak usaha lakiannya tuan indah diususnya namanya biasanya dikali usaha laki artinya tak ini solusi muntah paham entah ngoceh muntah paham entah nyalakan muntah paham entah ngomongkan buru-buru datang ke ajengan setempat atau ke kiai setempat atau paham dengan dia ngobrol dari supaya lebih jelas kalau kemudian beresan itu ya sesuai namun bahwa abdi kerjaan bola sering pasti ada ngomong selakan nah itu tetap aja nanti itu lain suami istri pada setiap orang makanya cukup lama satu demi di luar dia rambutnya satu demi di luar dia rambutnya kecewa pinuh pada jalan salah dan suami istri tetap jinah hukumnya lalu nggak salah nggak bisa ucapan seragam semuanya buat cerai lu buat tolak lu buat pindah lu tak ada nggak kena ucapan tolak pindah serah jadi betul pernikahannya misalnya suami istri soalnya bahwa ngomong gitu itu mesti 10 tahun tetap lain suami istri urusian alhamdulillah di situ paham juga baik insya Allah musyawarah di nabi atau di pakai sana
Pasti jawabannya gitu. Mau ayo sakit, geus lah, datanya mau dihampura, etanya mau dihampura ceuk saha. Geus teh mau dihampura ku Allah, iraha mau dihampura. Kan ini mah hukum. Sarua jeung mangkuran tara salat baheula kerja baheula tara salat, kalau geus lah teu kudu pondok sing dihampura, etanya mau dihampura ti saha. Apa wajib dibayar heula. Alhamdulillah. Cekapnya eta mingkol ka mama ajengan di Bogor sanaos geus alim geus ilmu nang geus luhur geus apik tah geus kerja karawannya nih hadiran anu ngaos geus sarota tapi ka ceuk susah-susahnya kaci anjing di Bogor di Bogor di Samporang di Bandung tidinya so kadieu dinten Senin istrinya suka taruh istri abdi masalah bab nifas bab manggil besar kami suka taruh sama lima nggak ada cina cuma saya taruh sekali juga aja di dalam sana sudah masalah itu teh karena itu salah kan kuping dia wajib kesana jamin kalau hanya hukum saat teman-temannya saat ada manusia itu bakal mau. Lalu disebut bakal mawar berarti lepas sehingga ajar bertanggung jawab bakal mawar. Wah asal mungkin cerita lagi maka kira kurtubi. Cek ajar iya abdi tuwani nyambut nyawa lagi hiji aman dari perintah Allah. Abdi teu bisa nyambut nyawa ramat teu hiji lamun teu aya izin Allah tetep perintah Allah izin Allah nu main hanana Allah nu nyambut nyawa ajril nu ngajadikeun sababna ulah lamun ulah ngomong leungit ku aing dipaehan nepi ka pae leungit ku aing dipaehan nepi ka pae tah salah ngomong kitu leungit digebuk ulah nepi ka pae nu main hanana Allah nu nyambut nyawa ajril nu ngomongna ulah dengan nyebut dipaehan ku aing nepi ka pae ulah dan main Allah nepi ka pae ku Allah ulah sakadar sama contohkeun saudara Cil Allah subhanahu wa ta'ala nyarios Jibril ieu geus teu aya makhluk sadayana mohon Gusti sadayana tos naon tos teu aya tos musnah sadayana tinggal sabaraha Jibril padahal tinggal sebelah hiji tinggal opatan Gusti saha cek Jibril kaula Jibril Mikail seperti tinggal Azrail di opatan Azrail wayangna ieu tilu cabut nyawana Jibril Mikail Azrail wayang cabut dicabut nyawa Jibril kakerpekan kos hayam nang ngejit Jibril Mikail Azrail dicabut nyawa Azrail kita Allah tinggal saha Azrail tinggal abdi nyalira Gusti wayahnya lahir ke karunya dapur rumah sampai mana yang ukuran dicabut Azrail dicabut nyawa Allah terakhir jadi lamun jelema aya nu disebut bakal maut geus moal ragudeul maut teh ku Allah nu nyambut nyawa Azrail nu ngajadikeun sababna sabab wasilahna kajadian tetep anu nyambut nyawa Azrail nu memainkan Allah berarti orang bakal menghadap ke sang pencipta bakal ayam pertaruhan tak perlu diperhitungkan pertanyaan si Allah jadi ngomong masa depan anak masa depan orang ayo masa depan ilama lain ayeuna masa depan lain masa depan teh dimiliki asup kana sareng kadang tah geus asup kana sareng kadang eta masa depan Piyaumin kana miqdaru 50 alf sanah satu hari berbanding 50.000 tahun tah masa depan eta pikiran geus siap urang yang hadapan onai nu ngaranna Syujaul Aqrab geus siap urang menghadapi kala geus siap urang menghadapi Munkar Nakir can dan siap naik bisa ngalawan kumaha orang saking gede baru jeung orang di dunia ini mampu ngalawan komo orang lain jeruk kubur bae teman khusus yang nyiksa tah masa depan teh eta ulah ngomong sabenerna sikalunya ka anak atau masa depan anak sakolahkeun ngomongna double atuh nya sakolahnya mah santen tong ngomong sakolah hukul kos moal modal lamun dipikir-pikir ulah masa depan anak masa depan urang teh dipikiran astagfirullahaladzim
Selama itu masa depannya belum di SMP, SMA tadi gawe jigana masa depannya eta lain masa depan mah ini asup kesaran kedong tinggal asup kesaran kedong lila menuai kiamat geus kiamat namanya alam mahsyar geus di alam mahsyar lila aya 40 tahun diceriti keterangan diantar ku Allah untuk ngomong sakecet-kecetan 40 tahun diantar ku Allah jangan bangun boleh dibrot tujuhnya tak ngepikir kakesan kos laut air muka keun tapi karena dada air muka keun tapi karena ilmu rumah amanah terus api neraka jahanam balik kalian di kalian hanya 70.000 rantai satu rantai dicekalnya 70.000 malaikat sedangkan ada 70.000 rantai hiji rantai dicekal 70.000 malaikat masih babalu kene dan jahanam cekalan teh kamana sih jahanam cicing kamana tekuat aing ningali jelema yang buru-buru engke diasup ke zaman engke ku Allah di engke di sarante ku babalu ta eta teh leuwas poe eta teh disebutna pacail akbar kaget antayung terus dipanggil, dihisab, terus ditimbang, terus juga siratal mustaqim, lila kene masa depan orang itu. Nah ditinggal 5 jika tangkorak, ditinggal 5 jika tulang bungkul, lain tangkorak, soalnya kan tinggal 5, disiksa mah jeung badana, jeung eluhna. Astagfirullahaladzim. Ia juga disebutkan sakabeh manusia kita bakal maut. Aing disebut bakal maut pasti mautna kamari adik urang, kamari incu urang, kamari anak urang, tinggal urang tah dina cincin Sayyidina Umar ayat tulisan kafa bil maut wa midya Umar cukup maut pitutur jangan anjeun Umar tong neangan nasihati batur deui geus cukup maut jadi pitutur contoh Kibiro bin Hayyan jarak ka Imam Weskorni pas sampai ke sujud ditegak ke kuningan pegawainya sujudnya sholat tepung silami assalamualaikum sholat dulu gila itu buat terus bikin kesajian 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam kita sholat turun balik nama guys assalamualaikum sampai ngeliat ayah jalan lagi saja assalamualaikum waalaikumsalam saja kaulah jalan ke anjir oh mana hirungin hayatnya terang gimana anjir kabe kakasih Allah bakalnya ho karena makhluk sa'alam dunia kabe kakasih Allah tingkat tinggi bakalnya ho sahabi batur yang di surgana bakalnya ho sana dan mana yang pada ujung di bawah kauganan kaugannya kauganan mana kiro bapaknya hanya ayo nam nyungkeun nasihat bangsa Imam Ghazali nasihat nam koyong di pasien nasihat ada aja ngaran sah kiro bapak mana kana hayang di mana bapaknya hayang terus mawat cukup guys mungkin tinggal mana ya mawatna cimangkan cukup bapak mana mawat jadi pitutur tinggal mana dan siap sakit itu cukup nasihat. Ayo bapak mana kemana? Terus mau ke tak eta pitutur mau bapak mana itu semua tinggal mana siap mana bapak kelanjang mau tak eta teh wasiat harus sakot kita disebut lagi nah itu singkat pada tempat manfaat mana ngaran sa kieu ayo bapak hayat berarti mah teh hirup dengan hayat ayo bapak mana mana ayeuna geus mau tak cukup bapak mana mau teh jadi pitutur jalan mana tinggal mana jeung mautna mana kudu siap-siap bakal jangan asup ke kubur cek Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah wala tabrah ila bizarati ilmin al-amalin salih tong bungah maneh angin nama ilmu jeung nama tong bungah namahan sawah tong bungah namahan gedong tong bungah namahan kon tong bungah namahan mobil tong bungah namahan duit nunggu bungah mah namahan ilmu jeung nama-nama soleh namanya bungah namahan harta mah pasti bakal ditanya ku Allah cek bahasa urang nama ngari nibu sorangan Nabi Muhammad hayang fakir urang hayang beunghar bios kajeun urang kudu boga duit pikeun ilmu urang kudu boga duit pikeun nyebarkeun ilmu urang kudu boga duit pikeun nyebarkeun Allah kudu ngantong mohokeun ka Allah
Ari bawa ke akhirat, bawa ke alam berarti tadi dilaknat sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi jelas saya namanya bunga maneh angin kalawan namaan ilmu atau namaan amal soleh. Mau namaan ilmu diamalkan, namaan ilmu silmu Allah, tak ada bunga maneh. Itu namanya ilmu tentang amal kudu sedih. Orang tempat bunga di dunia mah gitu cek Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Maka dua, dia perlu percaya karena sisa kubur kajalma kafir jeung jalma kajalma mukmin maksiat. Ulang mukmin maksiat, ulang mukmin. Ngan maksiat disiksa nyamuk disiksa. Alih-alih siksa kubur mana? Tak nanya itu jangan paling tahiyat. Dina tahiyat ayat Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, abdi ini dirasakan siksa kubur cek Nabi. Siksa kubur itu lain tukang rampok, lain tukang zina, lain tukang maling, lain tukang zina, lain. Siksa kubur itu wibis terobeh, behat dihantam di jero kubur, bila gak wibis terobeh. Ini ada kata dia kabel dengan yosas. Sesungguhnya kalau semana siksa kubur gara-gara tetesan air kencing, wibis terobeh, wibisnya jadi terasa siksanya banget. Atau komor sesuatu jahat, komor mampu. Iwan tonggalan berbudaya kitabnya Is'adul Rafiq salah seorang bayang terang kitabnya I'anat Talibin, bayang terang kitabnya Intihab salah dimutakin salah jauh mungkin, bayang terang kitabnya Uhudul Muhammadiyah Kubra disebutnya Awadul Hilalin, Ali Awadul Hilalin kayu jamnya ini sedikit ulang teh ada harga pun karena nyelap untuk mangkat ke sawah kelempatnya diujak-ujak koletan gitu-gitu kan silengan tinggal namun itu dia geles ini bicaranya gitu tamahan ini telan hese gitu diujak-ujak koletan dari kebunan pusing akhirnya ngosongkan pagar batur nyemplekin pagar batur jadi gitu potong awalnya mocel tanpa lagi tuh dipotong ke jamnya hil tuh beda ini tuh beda itu 20 tahun dia bisa di dalam kubur kata sakit apa tuh 20 tahun uang hamil jam hil sudah dapat dipaku semuanya nah semua di kebun batur mana mau apa ini sakit gue tak harus diperhitungkan hiji kedua inna gospahabatin mahidatin minal kabair bukan kitabnya Is'adul Rafiq secara sotopek karangan wali kutub Imam Muhammad Sa'id Babsir. Imam Muhammad Sa'id Babsir sarahna sotopek karena Is'adul Rafiq lamun saya nawawi karena malqatu su'udi tasdik salah sotopek Ali Muhammad Sa'id Babsir mah Is'adul Rafiq salah sotopek dia sebutkan inna gosbahabatin wahidatin minal kabair Qawalahu Ibjudin bin Salam Imam Ibjudin bin Salam Sultan ulama Raja Muhammad dari was saatnya nagasar mali 1 biji beras minal kabair dosa gede 1 biji beras sabutir beras nubatur di paling kurang minal kabair dosa gede atau komungan saleter komungan senaruh cina beres fitlah saminggu terus lebaran kayak kene cina ingin hilang orang ikan anak lebaran lagi ngurus ayam berbeda di PRK di Bandung Barat anjingnya jadi pegawai desa tapi teh bapak RK dengan sekumpulan beras pit di mana urut RK digunukeun geus ini tanggal 7 Syawal aya kene cukup PSBK teh jangan dibagikan mana berdaya bangun itu contohnya ini hiji satu butir dosa gede contoh yang tadi siksaan gede jauh kubur kayak pun dipikiran belum perhitungkan kayak hiji wibis terobeh atau wibis misalkan saya hari mana ngadu-ngadu hari ngadu-ngadu kayak ayah alatnya cenah alatnya teh nyalanya cenah FB namun paceboknya yang YouTube seperti asupun yang ngadu-ngadu
abdi mah terang teh aya ajengan eta ajengan nyalahan ngaji digoreng dina eta teh dina media massa digoreng ieu geus duaan tah si digoreng teh namahan we diasupkeun jadi ngaru-ngaru cuk ieu mah kieu cuk ieu mah kieu cuk ieu mah kieu cuk ieu mah kieu diadukeun dengan tak ngaru-ngaru dong dipoto atuh tong ngeukeun foto ngaru-ngaru eta kan cuk ieu mah kieu ayeuna diadukeun dengan cilaka Indonesia kan dari cilaka anu kiai anu istiqomah mun kiai istiqomah teh bela pati ngabelahan tong disalahkeun sanajan siga galak tong disalah dan ngabelahan ayeuna mah tong kabeh-kabeh bae kabeh-kabeh amun urang dipikir-pikir tingali dina bab hukum ieu teh hukumna kieu kabeneran kieu tah geus we kamar luar mah tong diadu-adukeun tong cik mah kieu ulah eta teh ngadu-ngadu teh sami alhamdulillah wa syukurillah nya abdi kapungkur ngebahas bahasan abdi diasupkeun kana media ajeun lah geus sesuai ai bener mah anu salah teuing kebenaran benar dianggap salah NBP aja kan itu mah salah ya anu nama juga protes itu salah cek abdi teh itu salah ieu mah benar itu nyalahkeun benar anu nyalahkeun benar abdi geus nyalahkeun benar kaduanya tahu anu salah mah nu nyebutkeun ieu salah ya aduh mudah-mudahan menyebutkan Ramadan adanya pantu Ramadan ini kalau di Solo Kodin mengadai pati sari Ramadan ini hari sanati itu kita di temu benar Ramadan ini tapi Ramadan aja bios Ramadan ini hai Ramadan hai nunggu lama ngaladonnya menurutnya kita di teh ayah dengan bahasa diasupkeun mimiti nama pakai api saya lupa we itu mana Ramadan aja iya dalilna terus mimiti namanya akhirnya teh diadukeun maksud diadukeun teh ieu kaos salah cek ieu kaos salah cek ieu cek abdi salah padahal abdi teh nyalahkeun ya eta ajeungan ngomong gitu teh disalahkeun ku abdi pan beda mah disalahkeun ku abdi teh itu jangan lawan itu jangan tai teh salah ngadu-ngadu kan ulah geus naik Ramadan itu benar alhamdulillah jadi terang kurang ngadu-ngadunya di jero kubur disiksa berat jadi dia sebutkan dia kudu percaya karena siksa kubur dan jangan kafir kita terima mungkin masnya hayo ngomong aing mah teu sieun di jero kubur atuh jadi muda eta tong teu sieun tong ngomong teu sieun ku akhirat kita teh salah kabeh tinggal kabeh salah kabeh tuh umpamana lah apapun kiamat kaulah kesieun poe kiamat murtad kesieun poe kiamat kesieun si seluruh terjebur kesieun nya murtad geus tong ngomong doraka we rumasa astagfirullahaladzim lamun teu dibahasnya bikin warani jelema ngomong nanti bikin warani bikin akhirna madegna aya teu sieun ku alam aya teu sieun poe kiamat aya teu sieun alaka ya syukur dengan media massa terus jadi naon jadi tambahan jadi semuanya dengan agama tambahannya kali anu mungkin maksiatnya tetap disiksa di jero kubur kudu percaya kurang kena siksa di jero kubur ternyata siksa di kubur teh sanes sekarang pokoknya sanes maling zina judi mabok eta wibis obeng siksa eta wibis ucar aceh teh kalaksana di siksa tapi lagi mati nyampaikan pager-pager kan maling segede gitu dan mikir geus 30 tahun dihisabna kiamat jadi di kawanna di penjara di jero kubur 30 tahun sambil nikmat mana dikatnya tinggal muka we kalau itu mungkar mana sebab kabeh naik satu rompeh
Alhamdulillah cekap jeung kudu percaya nikmat kubur aja mungkin teman jeung kudu percaya karena soal bentar nakir di jero kubur sanggis balik anu ngaranterkeun jeung kudu percaya karena ajan dibalikeun deui disim sanggis dieuweuhkeun. Alhamdulillah insyaallah gimana bahasana dengan payung kita kedua lamun bade ngajelaskeun bab najis di bab suci kadang awam Bapak Ustaz panjenengan anu sok abad-abadan dalem ibu-ibu nu bade ngajelaskeun ka masyarakat anu ngalarok ieu cekap kengeunana tina kitab Baduri selanjutnya kita tandul dulu kita diantarikeun wami terus dipanggil dia mampu anuna referensinya karena di anak Badurinya aya ngaranna tuh tadi ditulis dulu. Alhamdulillah abdi adanya dia sasadana anu ngesen kitab najis ieu saran pola hidup iman itu pikiran Mama Kiai Nawawi iman tukiran di Haji Soleh Nasiri anu terus meser ieu kitab ngahaturkeun nuhun sarta mudah-mudahan sing diganyar ku Allah Taala sabab ieu teh jangan penjogian pesantren. Kusama ayeuna nyarius abdi ayeuna nyarius. Lamun semula mah dibeli urang cenah. Mahal 15.000-an. Ku abdi dijelasin ayeuna, abdi ngabangun pesantren. Abdi ngabangun tempat adas. Tuh, boleh menyembah di pemerintahan dari abdi, ku abdi mun tidak mahal ditambi. Incalan kita alhamdulillah ya hasilan diincar membaca bulan anu meserkin kita oleh junjungan salam bab najis itu artosna si manfaat sing diganyar ku taala di aneka manfaat ke maslahatan bahkan aya nu karumal deui dibeserkeun sayuran disuguh deui anu moal minum sana gula sarapan lain yang mulia pansa lain saneh abdi di bumi di itu gaduh porsi-porsi aja gaduh porsi anggeling itu sadayana ge encan pikiran sabab nyebutan guru cik guru teh urang malah asal bisa ngirukeun asal bisa nyuguhan batur bisa ngabungakeun ahli ilmu bisa ngabungakeun jadi alhamdulillah kahiji je nyebut fotokopi cenah mana fotokopi we tahu bebeja eta teh isinya di hati abdi jadi mah fotokopi jadi saya bisa dia ngasih fotokopi dia lebih murah tak lamun yang fotokopi yo ngantor bebeja rasa anjing betul gitu bebeja fotokopi mah murah tuh mah paling dia 5.000 kan kayaknya jadi murah jadi lamun fotokopi dia mah dengan ngaji nah kan tukang fotokopi jadi diomongin kan kudu abdi teh bukan jelaskeun we aja kuping teh dia sakadeungan eta pasang ieu nu 300 bulan tadi teh namihan pan olok cari kudu sanjo kudu sedot itu bener ieu salam di tah komong teh kira namihan deui alhamdulillah minangku abdi sok tadi itu sok ngabangun deui tah aya sabulan sakade diange kadinya anu sesuatu nama abdi dianggap santri yang dipesan kita mengarang teh itu mausu afiqiyah kuetia kapungkeun mah kana 15 juta itu teh aya nu kira tempat hasil ini dipersepkeun kana keperluan pasantren yang kita mu'alaku bilih bisa pahamnya kayak ibu khususnya kalau ibu tengahnya dan memang kan terima hal kita ayo minta sama era yang jualan kita apa panjang keperluan pesantren itu tentu kos air masnya pataku salam semuanya pada di panjangan kan itu tak mati setelah saluang kos ayah jadi asal aja namun istilahnya bahannya dianggap keperluan pesantren jadi hasilnya ini cara kita teh sanes yang kabulnaran tapi jangan keperluan pesantren komo tempat abdas makiran jamaah mau minggu jeung Senin tapi kayak negara apa itu ngomong siapa yang mau ngomong ya tapi kayak kuat dia aki-aki juga aki-aki
saja orang kami rezeki orang yang 10 mereka WC-nya sebentar cuman goblok gitu biasa di babaturan berarti perlu WC-nya ditambahan. Jadi ini pesannya anu bisa jadi kita wabi dimangkeun sing yang bersananya atau di pesantren kita ayam ke anggo pesantren ayam ke anggo ketuaan kujamaah sadayana ayam ke anggo kana kita itu perluan pesantren alhamdulillah. Jadi abdi bukan nyarios tadi nama kan ayam sandi nyarios bicara untuk kubura murah kan goreng mahal ulah itu cinta ulahnya itu menurut mahalnya. Nah, 16.000 rumah asal dibandingkan dengan perlogian majlis itu alhamdulillah cekal. Di antawisnya dia telah diketahui bahwa di kitab anu dicalan teh aya perlogian pesantren. Oke, ngajak kasadana pilih ayam gaduh semen sasa puasa batako atau isim mana di atas kalau dalam hal itu pasar istri di Pongkal dan pasar dan Pamuket terus kami handiri tempat abdas terus kami handiri kamu cadangan cair disusukan kami laporkan. Jadi abdi pikiran anak batur supaya jadi ulama pembacarana betah dinil gampang guruna gampang ibadna gampang bebersihna disadiakeun tempat upami aya tempat ibad 40 tema dicekatin tuh sandi isi itu sama 40 tempat dalam saya cekati jangan 40 anu masanya di diri mudah-mudahan segera di bulan ini jadi gini ayah anu nyarios yang bermahal-mahal itu yang aja mungkin maizin mungkin semuanya bisa dia ayah bagian sebulan sekali aneh saya kita di hari penyelidikan 14 tahun kelas halaman seberapa? 17 14 amali bahwa kunci terusnya jajan atau kunci bahwa syarat kunci kira-kira supaya sah cek hukum syarat nyata ini dalam mana berislam dengan dalam musik atau orang murtad. Kedua genggerong kedua lulus jeung beras kudu sapa pisan nyata muli jeung berhubung walijen maksudna pertama hatilu alat teu dipake mencitna kudu seukeur lain teu laku peda tarik ngageser geuna atuh lamun aya manuk pae kudu dibedir untuk kabur kabencit maka eta mah kaasup berbagai haram didahar haram dibencit geus pae seperti kuanding kupelor kumimis kami awal mencinta ulah kutuan atau kuku ulah nah mana hubungan mencit kukinis kinisnya nyata awi anu sesegetnya ini suling ini kalimat dulu masih hayat mustaqillah ulah disebut karena hayat madu anu disebut hayat mustaqillah nyata hirup anu biasa kene bisa lembangan bisa lupa tahiyam teh lain hirup dina keur ngejeceng sakarat ari hayat madhumah hirup kene tapi keur sakarat eta mah teh meunang dipencit seperti katabrak mobil kageleng motor keterpekan eta mah hayat madhu cek kawan pertama kan geus antep we tahun dipencit dan geus lapur utama geus paeh we hukumna ade catatan hayam nungkul cekak nungkul nungkul tetelo sah dipencit sanajan geus nepikeun hayat madhu beda jeung nu katinggal beda jeung nu katinggal eta bisa aya hayam katingan kalapa kegerpekan eta mah teu meunang dipencit atuh bela samenit 2 menit kegerpekan paeh berarti geus sakala mun dipencit teh sah mencitna berarti bake hubungan haram dilahar yang itu dia hayam kageleng mobil kegerpekan antep 1 menit 2 menit paeh nya heuh geus sakala kumaha mun dipencit kenging aya kawalna begitu dipencit muncrat getih dina genggerong eta sah mencitna halal lagina. Jadi kesimpulanana dina ciri terakhir mah eta we getihna ilm bijandam getihna mancar. Contoh hayam teh kageleng motor kegerpekan
setelah 9.000 bencit seru katanya kegerau kegeting teh halal sama hayat mustakirau mau dibencit teh jadi nanti ngalih itu kan udah muncrat udah nyebrot mah haram tidak haram lagi jadi bangke ke sakaran dibencit kayak ini jadi catatan dia hayang nunggu cekak teh ulo betul mah lamun ke nenek teh geus aya poe eta mah sah dipunci dan eta mah bukan hadi sah dipunci jadi haram dagingnya sanajan geus nepikan hayat mampu keunang kesataran hayang jadi ngalaheji kesekat punci we sah beda deui jeung katinggal eta teh katinggal halu baheula mah katinggal kalapa katinggal erat, katingan romali ngegubrak, ayamnya katingan ngegerepekan, tak ada mah kegerepekan ribu itu tau dibencit apa pe? Peke hirup dia, bencit, peke paen jadi gersakar apa gersah dibencit. Anu power mah kieu bencit hayang kegerepekan bulan karena ulah diantep, tak ada mah cek obat guru teu meunang dirahal. Cepat dulu tuh ngajelaskan anak di dalam ulama ya dalam paennya ku cai di dalam lain ku dibenci cek awal lu sejen cek para ulama lu sejen ada dibenci itu mah begitu dibenci bukan mulai dengan bulan buru-buru angkat mau diantar berarti paennya ku cai lain ku dibenci tak cek ini kalau mah tetap sengaja diantar tapi kan paennya harus dibenci paennya ku dibenci lawan dibutuhin pae ku tindeuleuh kaharti da memang aya anu dipencing hirup deui hirup kene itu diantar teh anu udang deui tah anu paur mah di pasar anu gede dipencing hayam teh langsung alungkeun cai panas didambah bahkan geus make cai panas supaya nyabutan duluna gampang dipencing alungkeun eta mah nyiksa haram hukumna kalau kena cai panas langsung atau di Sukabumi ayam mencit sapi disuntik gola dibius pasti biusnya gubar eta mah terus mencitna ayam deui geus dipencit digebuk silangan ku balok ku kai eta teh sarua nyiksa alah jadi kudu sapaeun kumaha dipencit ku mesin tah jadi masalah mah ieu dipencit ku mesin jadi kawal menang, jadi kawal ulah dan itu ayat tapi ini jelma mencit ngageresekeun besok Bismillahirrahmanirrahim ngageresekeun tadi disebutna tabi mencit ari ku mesin mah dipencet tombol dipencet maju kasih sapi teh cerat buntu maju sapi teh cerat buntu jadi gampang tinggal ngegajerekeun alat mencitnya langsung buntu atau langsung sapat dipencet pertama berarti lawan ngagereser jadi kalau gue kehenging dipencet ke mesin oke asal ngagerakin mesinnya jadi mah Islam ngan rata-rata dipencet ke mesin apa siapa ayo mencet ayam siapa teh haram mencitnya dagingnya mah halal dan mencit cara mencitnya haram tak perlu apa mencit jeung di lembur-lembur aya bid'ah jelema pamajikan keun-keun teu meunang puncak bencit salakina teu meunang punak hadek salakina teu meunang butak petik salakina teu meunang bubat kabut salakina akhirnya pamajikan keun-keun menuju pulang tukang kabut sampai kunaon kan teu jahit eta pamajikan keun-keun kunaon gitu nyata saksian Pak Juli tali hari-hari salah atau air itu mah tukang pasoknya kudu panmin mah Pak Juli aduh Pak wae cenah ulah pucat peunceut bid'ah kengi awas tidakna baginda itu Pak Juli jeung hujan ini anu pamajikanna keur-keureuneun di 7 bulan 8 bulan 9 bulan salah kita mencit meunang naik mencit domba morning sampai meunang boro-boro sakina pamajikan keur-keureuneun 7 bulan si awewe keur-keureuneun 7 bulan mencit hayam beunang mencit domba beunang awewe keur-keureuneun awewe lain sakina mencit domba beunang mencit hayam beunang mencit mudik beunang anu ulama mencit salaki eta mah aya bahasa tapi kan kunci cepat dengan keur-keureuneun
ajaran di mana? Ngaku udah ingat la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, istri abdi keur hamil, abdi muncul hayang sikulah nurut kuat sakit cekap kalau ayeuna pipitna dicalang pamilahana cenah ulah puncak-puncit pamandingan keureunan ongkol kurang jaga kan henging asal sing ingat we ieu pamandingan keur hamil ya Allah memberi rasa jeung pamilahana di bulan sunat di biasa namun pamandingan keureunan awe keureunan sama gantungkeun besok dicol dina dada dicapit make maniti ditanya cek kunaon eta keur keureunan sok ngagantungin besetika jawabnya kudu ka hati ku akal bisi kurakeun haralese supaya gampang kurakeun geus nyampang besokna eta ngagantungin gunting sadara dina gunting supaya gunting teh harese gampang gunting guntingna tah jawabanna ka hati ku akal ulah pabinahan aman pabinahan sesuai dengan ulamanya neraka kunaon sih segala ngagantungkeun pasodikeun dina dada supaya jin salieuna da jin mah hasil pasodikeun salieun kudu agak disiu sok ini digantungkeun ka beuleut mah hasil barupa awe segala penangkan jin cenah tadi aya teh ulamanya ulah bukan kanjutnya cekak kade mencit ayam, mencit domba, mencit kuning, tenggah akun jeung pelajaran dua. Tenggah akun jeung penjelasan ulama. Anu keur hamil istrina salahina meunang budak kecil, bahkan pamajikan lagi nu keur hamil mun mencit ayam enging ngan jarang di urang aya awe budak kecil. Dinatnya lagi ini sanajan ke hamil terus pertalusan adalah supaya jelas pertalusan anu malam dipajun akan jawabanana iya kenging teu narima sumbangan di kafir bikin madrasah atau pesantren jawabanna kenging ngan atau kudu yakin halal ceuk ukur mengel tebulu talunti kadua teu aya penghinaan kepada Islam maksudnya mere duit ka Islam teh supaya jadi kundut eta mah ulah seperti ayat yang nyalonkeun presiden, nyalonkeun gubernur, nyalonkeun bupati, agamana lain Islam di daerah Islam, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, hayang didukung, tong diterima kan? Dan yakin hayang didukung, berarti nggak jadi pejabat Islam. Contohnya dagangnya, ini tokoh Islam, ini tokoh kafir, ini dokter Islam, ini dokter kafir. Ia rumah sakit Islam, ia rumah sakit kafir. Tahun balanda tetap kata tokoh kafir, kata tokoh Islam berat. Nah sebabnya bisa kacirikan kurang Islam, cacat-cacat agamanya sarwatin kurang, tapi balanda agama kafir. Tak jadi hati. Jika ini Nabi, bela turunganlah kaum muslimin agama. Jadi balanda di tokoh, jangan tokoh Islam mana, tokoh kafir. Mula nyetawar, betul Islam yang tertawar lah. Kedua, ayo rumah sakit Islam, rumah sakit kafir. Kalau rumah sakit Islam lah. Maksudnya naon? Maksudnya jangan ramekeun orang-orang Islam, jangan hidupkan orang Islam, jangan bantu orang Islam. Balanya kan toko ayat 2 Islam kafir kan Islam. Rumah sakit Islam kafir rumah sakit Islam. Itu di antawisna dia penjelasan ulama. Berupa Islam ulama anu kafir nyakin dulu pejabat Islam dan pejabat kafir atau pejabat Islam lah hukum manuangkeun ge dihekeun hukum manuangkeun ge dikengingkeun hukum lamun ngaji teh nyiluan hukum lamun salat nyiluan hukum maut disolatkeun pas pejabat kafir mah teu meunang disolatkeun lamun maut teu meunang diluangkeun sehingga bulan-bulannya
Jadi namanya beban orang Islam. Ayo di daerah Bali, nek kayakin gubernur pasti agama Bali, orang Islam yang waktu mau dipilih. Entah apa kurang kok orang Islam nek nyalonkan gubernur di Bali diprotes, nyamalan tuh. Nah itu mah agamanya lombanya kafir, yang namanya Islam. Dan apa yang kehidupan baik? Jelas hilang lagi, udah persetujuan benar. Tadi mulanya merayakan Islam boleh, calon pejabatnya yang kafir, kafir yang jalan pejabat di daerah, anu sesuai Islam, kehidupan baik. Ayo orang diprotes, protesnya salah ke, masalah kene. Umatnya perlu saling hormati, saling menghargai. Umpamanya di Jawa Barat kan Islam loh banget. Berlaku gubernur naik calon kerja kafir. Di Indonesia kan loh Islam, berlaku calon presiden kafir. Nah pasti itu doi, yang perlu dibeda aku aja kan ayah pejabat naik calon ke bagi agama kafir di daerah Islam atau tong di bulan nggak bulan lagi Islam. Padahal mana pejabat kafir mana? Mimpin di sana mana? Ayah di mana ayah? Abi adu kita mana? Dah abi mah kadua kubu lemah lembut, kubu keras ke waktu keras, kubu lemah lembut ke waktu lemah lembut. Jadi terapkan buat di guru anu keras, di guru lemah lembut diterapkan dua anak di dua lagi di aneh buat. Ada ini. Lah yang melek, ya sama tapi terima. Matlab qabulul musa'adah ila kufar linnah bil ma'ahid wal madaris jaizun. Alina bantuan di kafir-kafir linnah bil ma'ahid bikin saat pamane pesantren mahal wal madaris bil madrasah ibu jaizun mengenai diterima. Ida kana min mabil halal lawan harama halal. Jadi kafir bongkotan dengan usaha duitnya halal mereka ulang terima gimana ajengan ajengannya kiai kiainya para solehnya nan nipu bagaimana duit hasil nipu dibikin darurat dengan kiai kalau terima saja lebih kiai itu lebih kafir dan duitnya halal terima imam teh kudu bener imam teh kudu selalu bangun imam teh kudu lebih soleh di badan bangun imam teh kudu lebih bener bangun kebenaran selalu bangun imam teh dari jatuh teh benar imam teh pintar macam Fatihah pintar bab suratna apal ngan tukang judi jadi imam sah jadi imam asal Fatihah beres bacaan sholatnya beres rukun syarat rukunnya beres eta si sholat bener ngan tukang doraka tak urusan doraka urusan manehna urusan imam bener sholatnya bener Fatihah. Itu kan berapa suka bawa itu diwajib iya ada aku lebih itu iya ada pengajengan kiai pak kiainya sama siapa dia jalan bang sholatnya mau pengajengan pak kiai apa bagaimana hanya lalahan patihana tajwidnya beres mahramnya beres lemas tidak aduh terus hasilnya ajengan tapi kalau doraka urusan lain doraka jadi imam urusan bab sholatnya benar tak ya urusan duitnya datang duitnya halal kemudian jual beli tanah jual beli motor jual beli mobil agama nanti tapi mereka kurang duitnya mana usaha manehna dibikin darurat begitu dibikin darurat terima dah halal ya kiai pak solehna yang nipu duitnya jangan nipu tah duit dengan nipu dibikin darurat lebih kiai kalau tadi mana duitnya halal. Qabulul musa'adah bila kufar lima bin mahid wa madaris jajun menerima bantuan kafir di madrasah di pesantren di kafir nah ulang melemahkan ulang jadi lemah jadi elit kafir ulah kalau diterima jadi ulang di bawah mana ya ulah jadi mainnya yang didukung ulah maka hukum mobil hadiah dia menjadi beli hukum nalimah hadiah di mainnya ulah dibalik kue dibalik roti kafir. Iman di mana membeli, di mana di Indomaret, Armamon, Arima, dan gimana roti dari kota Malina. Untuk ayat tanda-tanda pakai dari Bali,
tanda-tanda pakai najis lima kubur hadiah lakin ada bisyarti Allah yang menggunakan al-iradun tadurul al-muslimin tapi salah ulah aya maksud numantak ngalemahkeun muslimin numantak ngamadalkeun muslimin tuh ulah mantak madalot ulah mantak ngalemahkeun muslimin ulah mantak nyilakakeun muslimin ieu mah ye bermancing ye dengan jebak ye mah lamun geus dibalik pasti bakal tunduk atau diterima kan hiji kedua ja'ala julul ila hamdan ieu nyaritakeun hese sakarat artinya ieu hese sakarat aya hiji jelema datang ka Imam Hamdan ngomong punten mah inna abi bisa kaltinot menuju salah satu aja bapak abdi ke sakarat geus dilupoe sama maut Ullaha lahu bisuratul jurhi doakeun sing gampang tawaluhna pakola lalu hamdan cik Imam Hamdan hal di bayi kasuratun eta bapak maneh ke sakarat di mana di bumi aya kamar nyawaan di bumi pakola nah mun aya kamar nyawaan pola cik Imam Hamdan ahli hak min bayi coba gamarna nyawaan keluarga zaman anu zaman kuda zaman suam, zaman lontar, zaman hayat, zaman dengar. Kepala memiliki asuratu minabayat ketika ada zaman penyewaan di kawasan iman horoja ruhu keluar roh. Jadi mengatakan sesakaratnya ayat gamal nyawaan di tempat sakarat gamal nyawaan menenui seperti kota, kuda, muling, sapi, ayam, manusia ulah deket sakarat malaikat rahmat wa asuk aiman kan ari potong gambar potong beda deui potong ulama eta mah foto ieu gambar nulis tapi kiai nu apik mah foto ieu geus nolak tetapi mana agama Jawa kumaha mun Jawa hirup ulah saboga hirup ge seperti televisi keur disetel tapi di jam 1 bengi aya neangan supaya jelas bae satu itu teh enak wayangna lagi arti kesadaran ini saja tukang wayang kieu udah sakarat lagi penjaga bisa sampai suka karena tawar niat tadi nggak mengatur muslim beda insulah guys nah kita pertama mas datang ke iman di mana untuk sakarat teh ieu teh sakarat teh make bantal ieu kita jalan di hadir teh persib keur main bola abi asup teh mana akhirnya ini kalau lah yo lagi tinggal hari ke sakarat tapi ini setelah kan sih modular mah jauh kan maksudnya kok ini jatuh sudah beda Paliman ini jadi China kita ke surat roh surat roh cepat jalan roh biasa mana surat roh tapi misalnya surat roh juga itu surat roh alam nasroh sekali inom sih dia bersakalan inom itu mudah-mudahan dan mungkin kita sangatlah bisa lakukan ini kalau alhamdulillah sedang ini kuliah ini kalau kita ini pas adegan apa yang nggak ada kelas ini abdi numpak motor di udah anak kan haji alhamdulillah 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 bahwa abdi luas apa pasti sini saya kurang lumayan ada ini rumah tadi di rumah mawar tapi dia tahu abdi jadi bisa mawar alhamdulillah mawar alhamdulillah syurah siapa yang gak malah itu main bola malu lah alhamdulillah tadi namanya hal di ketika sudah tuh jembatan pantai ke sakarat mesti lupain sama mau ini mana nih ada gambar kenyawaan ayah kalau ada imam mana ahli min bedi kalau ada gambar kenyawaan imam mana para mau kerja sama sekali kalau ada gambar kenyawaan ada kalau nak kerja kasulah punya ketika dikeluarkan data berupa gambar kenyawaan
Jadi gambar teh satu foto ditulis ulang gambar teh. Ari foto mah dua kawal teh apa? Tapi cek kalau nu api mah ke foto ulama ge ulah. Ari nu ulah teh cek proses sama gambar di zaman Jerman di gambar bener diukis. Ketika keluar rumah. Air mah jelas bahwa kurang bisi bumi kurang aya gambar nyawaan mau kontak kah meninggalkan entong dipasang sama asup malaikat rumah. Oke di mana usaha kade anu head umpama mana sakala nu head dan kontak teh amun akina bapana nekna buana indungna anakna teu heta anu sakala teh aya mah het buat kakek tinggal sakala udah haram teu ngan malaikat mah deukeut anu het moal deukeut anu lipas moal deukeut anu junub itu salah satu latar hubungan malaikat tuh tilu golongan jadi moal dideukeut ku malaikat hiji anu junub nu junub tari het mah maksudna lain ulah dengan jatuh sakarat bisi haram sanes malaikat mual yang bergen jatuh sakarat sabab ayah angker jenuh sabab ayah angker leher tapi jangan geser belajar keting sakarat malaikat datang lebih atau hidup ketangku malaikat daripada hidup ketangku anak angker leher angker sakarat angker leher mah tapi maksudnya angker hormat angker sakarat bisi hayang hidup ketangku malaikat gara-gara ayah menjunuk dengan arum kesadaran malaikat datang gara-gara ayah menjunuk mau asup ke iman kalau di iman boleh iman itu ayah menjunuk maka ditinggal kita nakir syariwah ya lata dulu malaikat baitan bihi junubun wala suratun wala kalbun Allah malaikat rahmat mau asup ke iman anu ayah menjunuk kamu dekat dengan junubnya ke iman ini masuk urang terus bersetubuh jeung isi urang tah teh jenuh mun teu buru-buru alus jenuh dan malaikat masuk ke urang komo teh ke urang mah kadua anu jenuh kaduana anu mutadomi anu bulan betah bisa marot di antamisna mah mun cek urang mah bobolokot aya bobolokot ku jaman katina saklon ing mau kita malaikat tentang judulnya ingat harus gede. Oke itu tadi bahasan di hilap anu kapungkur fungsi selakan puluhan kali engal tobat engal musyawarah dari papatahan mah bakal kamu ai salah sorangan bener lain ajengan tanya bahwa firmala ai peribahasa selangkir geus leuwih kali berarti ai geus diperhatikan je enggak, enggak, ajengan ke kiai musyawarah. Maksudnya musyawarah itu kudu kumaha abi teh. Dan hukum geus lain suami istri. Alhamdulillah berkah nyawas ulang sadana sunaya Allah taala. Ulang sadana sehingga ninggal bermanfaat. Sini salawatnya ku Allah Subhanahu wa taala. Oke kiai ulang ajengan ulang ustaz ulang sini alhamdulillah sananya sini masih ada kegiatan jamaah bulan aparat bulan pemimpin bulan sadana sini nabi Muhammad ibarat tapi umil Quran al-Fatihah.